Balik sekolah si Otong manggih dompet nu ngagoler di jalan. Kesina duit 100.000 salembar jeung surat-surat penting kaasup KTP jeung SIM anu bogana. Najan si Otong kaasup budak bangor, tapi dari hatena mah bersih, tercuka-cuk kanu lain hakna. Lain meureun peda didikan kolotna diicih jeung Mang Udin anu nyebabkeun si Otong alus budi teh. Saenggeus maca alamat anu aya dina KTP, gidig we si Otong indit sejak mulangkeun dompet ke alamat anu kabeneran geuning teu jauh di kampungna teh. Ketrok weh pas nepi hareupeun imah anu alamat aya dina KTP, si Otong ngetrok panto imahna bari ngucapkeun salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Cek si Otong 3 kali ngucap salamna. Can aya keneh anu mukakeun panto, atuh si Otong teh ngucap salam deui we kadua kalina. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kadenge ayeuna mah aya nu melotrak mukakeun kunci panto. Waalaikumsalam. Bade mileran saha jang? Walon saurang bapak-bapak bari mukakeun panto. Punten Pak, dupi bumina Pak Haji Abdul leres di dieu. Tanya si Otong bari rada asa-asa. Nuhun, aya naon kitu? Pokna malik nanya. Abdi bade mulangkeun ieu tadi hendak di jalan bari ngasongkeun dompet ka eta bapak-bapak. Pantesan atuh ku bapak diteangan tadi teu panggih ieu di imah sing horeng rag-rag di jalannya. Kituna teh bari hampanan eta dompet. Mangga pariwas pilih aya nu ical Pak, cek si Otong ingetan. Ari barang mah eueuh nu leungit jang, duit oge angger geuning 100.000. Ngan tadi nama salembar, nah ayeuna jadi 10 lembar jeung 10 ribuan, nanyana bari kerung. Tadi di jalan ku abdi tukeurkeun heula Pak, soalna kantos kapungkur, oge abdi nguihkeun dompet, sami pamendak di jalan. Saur anu gaduhna teh nuhunnya cep punten teu aya receh, cenah kitu Pak. Oh kitu. Ya tuh berujang nuhunnya poknya bari nyikeun duit 20.000 asal.